apem mana teh kunaon ada yang ngomong dina telepon ngocomro. Ternyata kamu teh ngadodol. Ampura seng, saya teh dompetna kekempes. Sudah atuh, sudah naon. Si Ayi kemana seng? Kemarin ada di sini sewaktu ditelepon. Si Ayi lagi sibuk narik pem. Alhamdulillah sugan we menang sewa narikna si Ayi. Tumben kamu nanyain si Ayi pem. Sugan we atuh seng. Si Ayi boga acis, kurang butuh ke ongkos pulkam. Aduh, eta maneh ngelakeun urang wae. Ngomong atuh, nyarita ka urang ari ka hayang teh. Heeh atuh, sugan maneh boga cik atuh cepretan urang. Ieu, cepetan cai sia ku urang. Serius atuh seng. Ya urang oge 200. Senang butuh sabaraha ongkosna. Kalau ada mah 500 atuh ka dieu. Kurang atuh sakitu mah. Wah, berurang mah cukup segitu mah seng. Kurang loba resi dompetna. Tuh aya 5.000. Oh, suwe. Aya nanaon marane? Meni daraneng era geus kolot ih. Geuning datang si Ayi. Mawa comro henteu Yi. Boro-boro comro. Wadah nage tinggalin seng. Wadah anu mana? Eta wadah plastik. Wadah comrona seng. Ieu mah lain wadah comro Ayi. Bener eta plastik wadah comrona. Atuh lepas deui ceutikna. Borok kokok. Aduh.